Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama abdi Rizky Purwati kelas 7I. Ayeuna abdi bade ngadongeng Sunda Lutung Kasarung. Dina zaman kapungkur aya kerajaan anu dipimpin ku saorang raja anu bijaksana, namina nyaeta Prabu Tapak Agung. Raja Prabu ngagaduhan dua anak awewe, namina Purbararang sarta adina Purbasari. Dina akhir hayatnya Raja Prabu nunjuk putri bungsuna pikeun ngagantosan jabatna mingpeun karajaan. Ngan kaputusan ieu ngajadikeun Purbararang dengki ku Purbasari. Kusabab eta manehna manggihan saurang nini sihir kanggo nilakakeun adina. Akibatna kulit Purbasari barobah jadi kaayaana total hideung jeung anjeunna diusir ti karajaan. Purbasari diasingkeun ka hiji leuweung di mana anjeunna engke patepang jeung Lutung Kasarung. Lutung Kasarung ieu ge nu akhirna miceun kakutukan Purbasari ti nini sihir. Purbararang nu ngandungu anuna tos geulis deui. Masihan tangtangan ganteng tunangan. Dina wancan eta oge Lutung Kasarung barobah jadi lalaki anu ganteng leuwih ganteng ti tunangan Purbararang Indrarajaya. Akhirna Purbararang ngaku eleh sarta meta maaf pikeun kalepatana salila ieu ka Purbasari. Sekian dongeng cabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.